jelema salaki dicarek ngarokok mau nurut dokter ke eleh ku aki-aki. Pak udah berapa tahun umur? 84. Bapak ngarokok tira atau hitung baik ku dokter di umur 15 tahun kula ngarokok. Ya Allah iya batuk baik ay gitu tesien paeh deh cek aki-aki atau ente naon sababna atau aya korek paeh rokona seungeut deui jeung ini mantap moal mahi kana tukang ngarokok mah dalilna. Hebel inget kena dongeng Abu Yaci Santri. Abu Yaci Santri batuk baik dipariksa ku dokter. Cek dokter teh, Pak Haji tolong jangan ngerokok, batuk aja. Ih, aing batuk di titah ngerokok teu meunang. Bapak jangan merokok, batuk aja. Mabok Abu ya. Aing ngerokok teu meunang, aing batuk di titah. Jangan merokok, cenah batuk aja. Aduh, mabok manehna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafana bi khatamin nabiyyin idh kunna khaira ummatin ukhrijat lil alamin. Ashhadu an la ilaha illallahur raufur rahim wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu dzul jahil azim wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin salatu wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim bismillahirrahmanirrahim wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala habibuna wa nabiyyuna wa maulana Muhammadun man ata'ani faqad ata'a Allah wa man 'asani faqad 'asallah wa man ata'a amiri faqad ata'ani. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibuhul karim wa nahnu ala ma qala rabbuna wa khaliquna wa raziquna minasy syahidin wa lima aujaba wa alzama ghairu jahidina walhamdulillahi rabbil alamin. Langkung dipayun mangga urang sadaya manjatkeun puja kalih puji ka Allah Rabbul Izzati. Salawat miwasalam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad. Mugia urang jaga di pe kiamat pangheulana digusur ka surga melalui syafaat Rasul. Sadatil ulama minal muallimin wa zumratal hukama wal hadirin. Segenap para tuan-tuan guru, para kiai, para sepuh, pinesepuh nusami halaladir ku jisim kuring sekaligus dipika hormat tur dimuliakeun hapunten teu diwiji-wiji ku seueurna para tuan-tuan guru urang daroakeun mugia para kiai para sepuh sing para ranjang yuswa anu bararokah aparatur pejabat pemerintah setempat wabil khusus Bapak Kepala Desa beserta jajaran. Urang doakeun mudah-mudahan para pejabat urang tinu handap dugi ka nu luhur sing dijadikeun pejabat anu amanah. Teristimewa qori urang anu tipanimbang anu parantos macakeun ayat suci Al-Qur'an anu sakitu ngahiyeng ngaheang hiung. Al Ustad Romli Sam'ani ku pribados dipika hormat mugia dimanfaatkeun ilmuna ku Allah. Teristimewa para panitia penyelenggara acara Maulid Nabi khususnya Kampung Kamurang. Mudah-mudahan berkah ngayakeun peringatan Maulid Nabi masyarakat Kampung Kamurang ku Gusti Allah sing dijadikeun masyarakat wani ahli ibadah.
Jamaah hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lamun urang ningali ayeuna sasih teh sasih Rabiul Awal, anu bulan Maulid kaprahna henteu termasuk bulan anu dimuliakeun ku Allah. Sabab dina Al-Qur'an bulan anu dimuliakeun ku Allah teh para jamaah sadaya aya opat. Hiji bulan Muharram, dua bulan Rajab, tilu Dzulqa'dah, opat Dzulhijjah. Rabiul Awal ma alias bulan Maulid itu termasuk bulan anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Tapi kunaon pohara amat manusia sakolong dunia bulan Maulid haren jeung atohna alabatan deuk lebaran. Sehingga kiai loba susurian bulan Maulud mah. Sebab tiap balik pan berkat deui. Kamari mah keur bulan Sapar malah rengung PKB. Aya naon gitu rahasiana para hadirin wal hadirat. Nah iyalah aya hiji peristiwa dilahirkeunana junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad. Nya ieu mauludan kitu peringatan aya ti dituna kantenan be da ngagungkeun Rasul mah tiba heula ge kudu diagungkeun. Baheula Rasul para hadirin sadayana ketika dongkap ke negeri Madinah kota Yasrib baheula nama dongkap Rasul Madinah begitu dongkap papanggih jeung Yahudi eta Yahudi teh keur puasa ditaros mamang puasa mohon puasa naon tanggal 10 bulan Muharram ari urang teh sok nyebutna kieu hari iya cenah tanggal puasa naon puasa Muharram tanggalna 10 Asyura 10 teh eta Asyura teh eta ulah nyebutkeun 10 Asyura atuh 10 teh Asyura teh eta mah sarojeng lawang jeung bab ari kakak di Masjidil Haram nya laju eta hotel di belah mana di belah anu ari asupna ti lawang bab naon lawang eta bab eta ari lawang bahasa urang aib bab bahasa Arab sok urang sok ngomong gitu puasa dari budak 10 Asyura 10 teh eta Asyura teh eta 10 bahasa Arab bahasa Sunda Asyura bahasa Arab ditaros mamang puasa ngan sapoe mantak urang mah umat Islam puasana kudu 2 poe tanggal 9 jeung tanggal 10 supaya ulah saru jeung Yahudi begitu ditaros para hadirin wal hadirat cek Kangjeng Nabi mang ari mamang ieu puasa naon kami ieu Muhammad puasa syukuran ka Allah syukuran naon syukuran yen Allah geus nyalametkeun Nabi kami Nabi Musa alaihi salam bahkan Allah geus ngerem Fir'aun musuh Allah musuh Nabi Allah Musa alaihi salam maka kami syukur yen Allah geus nyalametkeun tina kejaran Fir'aun bahkan Allah geus musrukeun Fir'aun maka kami puasa ai tujuanna syukron lillahi ta'ala syukur ka Allah subhanahu wa ta'ala. Oh cek Rasulullah jadi anjeun teh syukuran teh ka Nabi anjeun cek Kangjeng Nabi kaula leuwih utama tibatan Nabi Musa nah mantak ieu dalil teh dipake tah ku ulama di janak dalil ieu ku ulama hadis nu ieu sehingga cek Imam Jalaluddin wasyukru yahsulu bi anwa'il ibadah ngaran syukur eta ari syukur eta bisa hasil pala hadirin ari ngalaksanakeun syukur eta bisa hasil ku warna ibadah kasujudi seperti ku salat sunnah contoh urang kamurang hayang ngayakeun muludan waduh makaning pare hapa
jualan tepati laku, bener gitu, modal tepati boga, hayang ngayakeun muludan syukur ka Allah, syukurna naon yen syukur ka Gusti Allah urang dijadikeun umat Kangjeng Nabi. Bahkan urang cicing dina agama Islam ieu nikmat nu paling gede, tamamun ni'mati al mautu ala dinil Islam. Eueuh deui cek Sayyidina Ali, pang sampurna kanikmatan maot nyandak iman Islam. Tah ku puasa ku salat contoh ayeuna kas sujudi seperti ku salat. Tos bae kitu sujud teh maksudna salat di dinya mah. Niat kaula ngagungkeun muludan ka Rasul, ja duit teu boga, pakaya teu gableg, pare teu ka arah, hayang ngagungkeun muludan, salat sunnah. Usolli sunnatal mutlaqi rakaataini Allahu akbar. Hasil sabaraha rakaat cenah kiai salat sunnahna? Ulah loba-loba teh 1000 rakaat. Atuh memodal henteu muludan. Tuh cangkel-cangkel tuur atuh. Aye. Cek ibu-ibu kulama kumaha kiai mana encok laju rematik. Geus macem-macem ieu panyakit terarimbul komo geus kolotkeun loba pangaruh, diuk aruh hudang ngaruh. Karena gitu iya Pak, setiap jelema dipanjangkan umur jelas dikurangan kanikmatan. Allah kawasa setiap jelema kolot huntuna ompong kulitna peot, bener gitu. Kunaon eta huntu diompongkeun ku Allah? Kaharti ku logika. Mana kahartina? Lamun ieu huntu geus kolot diregeskeun bae, diayakeun bae, ya pejit moal narima. Sebab pejit geus rapuh. Lamun huntu kuat, pejit rapuh, barang dahar sadaek-daek. Tulang kotok diembat, pejit teu narima. Mata geus kolot mah sepantahu be. Geus tempe disetelkeun ku pangeran. Bogodoh be. Ager begitu. Aya sakali hayang sukro diheum-heum be. Ya geus laas leg be ditelek. Disetelkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pala hadirin mata aya geus kolot mah ulah sok gardelang. Barang dahar teh Bu, bener teh. Dangdan ibu pan kulit peot ulah sok hayang mendok-mendok geus kolot mah. Sanajan make bedak nu paten ge moal nyambung. Nah sebabna sebab kulit ibu geus teu ngabatur jeung bedak. Di kandelan doang oncom supan. Pan lain tambah eta tambah nek kasalaki neuleuna ge. Komo kulitna hideung diberean bedak atuh persis kasemek bae teh mah pan. Wasyukru yahsulu, pelaksanaan syukur bisa hasil hiji kas sujudi bi anwa'il ibadah ku rupa-rupa warna ibadah kas sujudi seperti ku salat sunnah. Baheula di Paneglang pernah aya santri nanyakeun eta kumaha hukumna salat hadiah. Salat hadiah di nu maot. Pan salat hadiah na keterangan lagi. Ayo teangan kumara kiai. Sok. Aya keterangan salat hadiah. Aya ge hadiah salat. Ari hadiah salat mah aya. Urang salat unsi ngaranna. Ulah dipasnikeun nu kitu mah. Ieu mah kudu hoyong telak bae wi. Salat sunnahna salat unsi. Mantak lamun rek salat hadiah teu naon usolli sunnatal mutlaqi atawa usolli sunnatal unsi. Rakaataini Allahu akbar maca. Nah ayat kursi sakali al-hakumut sakali kulhu 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam duit 15.000 bangsa aing. 2 rakaat menang kebelah kul mutu jeung eta jeung kulhu 11 tambah deui eta. Bisa hasil pelaksanaan syukuran
itu dengan melalui macam-macam warna ibadah, kasujudi seperti salat. Geus ibu mun hayang ngayakeun muludan lamun biaya teu gablek salat sunah bae geus. Hiji, dua, wasyukru yahsulu bi anwa'il ibadah katilawah. Bisa hasil pelaksanaan syukur dengan rupa-rupa warna ibadah katilawah seperti kumaca Quran. Sok ibu ayeuna hendak ngayakeun muludan pakaya teu boga duit eueuh. Salaki kuari tepati usaha, usahana ge atuh kurang bagus. Laju panen pare eueuh pajila paceklik. Hayang ngayakeun muludan katilawah atos bae kumaca Quran. Bisa anak naon, bisa anak kulhu, bisa anak hartina palak binas, hasil kiai hasil niat muludan. Teras wasyukru yahsulu bi anwa'il ibadah, mana dari modelna pelaksanaan syukur bisa hasil pala hadirin sadaya seperti kasaum, seperti ku puasa sunnah. Makana hebat kiai baheula ngadidik santri. Puasa ceng tanggal 1 mulut lamun di Kadu Kawang puasa Yaman 40 poe tengah dahar anu bernyawa jelema mah teu meunang kucing ge teu meunang bahkan teu meunang ngadahar anu bernyawa teu meunang ngadahar anu kaluar tinu bernyawa. Hebat ulama baheula. Oh titah puasa bulan mulut tujuanna nama horeng bari syukuran ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wasyukru yahsulu bi anwa'il ibadah kasaum. Hebat kiai baheula ngadidik. Kolot baheula mah ngadidik teh hebat. Pala hadirin teh loba ku omongan, ku ahwal, matak sarukses kiai-kiai baheula. Aya mah urang mah loba cah-cahan be cah-cahan. Nu diomong ku urang, anu sampai ngomongkeun pakaya batur miliaran atau jang naon. Capek-capek. Bener. Atuh ngomongkeun miliaran aya ku maneh rokok menta. Ih. Deuk naon ngomongkeun pakaya batu. Ya. Puasa. Para hadirin wal hadirat. Aya deui aya cenah ulama puasa sok boga penyakit mah cek ibu-ibu nya laju bae teu kaop mangge kejo ngebu laju kakerbekan bae teu bubuh talamun puasa teu bisa. Nah aya ieu anu ku ulama sok dipake bahkan ieu mah ku ulama Banten digede-gedekeun pala hadirin wal hadirat sehingga ieu anu jadi patokan ulama Banten. Wasyukru yahsulu bi anwa'il ibadah, pelaksanaan syukur bisa hasil bi anwa'il ibadah kalawan rupa-rupa ibadah seperti mana? Kasodakoti, seperti kusodakoh. Nah iya salak, jeruk, cau, pais, pasung bakal jadi saksi di niatan orang syukur ke Allah, syukuran muludan pala hadirin wal hadirat. Maka salak, jeruk, apel, capek ibu, capek bapak, panitia bakal jadi bukti saksi di kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal. Laju eta cenah kiai gedenya ganjaranna lain gede-gede deui buat. Saking gedena ku pohara. Ya Allah, dar beda ayakeun muludan ku urang ka murang. Ya Allah, syukuran ka Gusti Allah ngayakeun muludan. Komo ieu mah asana di malingping mah rada awal muludannya. Urang ka murang, ya Allah, deuleu bapak-bapak na hadir, ibu-ibu na hadir. Kami minatu-minatu digiring jeung incu. Gada ka ditu dia lumayan menang beseke dia. Incuna 16 kuat tidang danan. Ya Allah, beak samping-samping hidungna dipake. Atuh dalah ya teh sabarahan eta ka dieu. Dalah dia menang teu meunang cenah mah tuh kumaha amal lebah dieu mah. Buku bapana geus meunang ituna geus meunang hayang keneh bae ka bina-bina. Ieu bakal jadi saksi di kiamat cek saha? Cek bapana geus meunang, ituna geus meunang, hayang keneh bae ka bina-bina. Ieu bakal jadi saksi di kiamat cek saha? Cek bapana geus meunang, ituna geus meunang, hayang keneh bae ka bina-bina. Ieu bakal jadi saksi di kiamat cek saha?
bakal jadi saksi bu. Mantak muludana kudu pagodegon ulah paletik letik. Justru kamu iya poe Senin sabab pala hadirin sadaya setiap poe Senin jeung poe Kemis amal urang ditembongkeun ku Gusti Allah melalui malaikat Allah ka Kangjeng Rasulullah Muhammad. Ya Rasul cek malaikat amal umat anjen ya poe Senin keur muludan di kamurang aya nu tungkul bae salak beak genep aya anu ngabulak beak ngarokok teureun-eureun. Teruskan bae ngarokok mah jaku lagi ngarokok ieu. Masya Allah matak eta bu salaki ibu cenah ngarokok ulah dicarek moal nurut saya mah jaku lagi sok deugel bae bener cenah. Ya Allah jelema salaki dicarek ngarokok moal nurut dokter ge eleh ku aki-aki. Pak udah berapa tahun umur? 84. Bapak ngarokok tira atau hitung bae ku dokter di umur 15 tahun kula ngarokok. Ya Allah he ieu batuk bae aya kitu teh sieun paeh ye cek aki-aki atuh henteu naon sababna atuh aya korek paeh rokona seungeut deui jeung ih mantap moal mahi kana tukang ngarokok mah dalilna heubel inget kana dongeng Abu Yaci Santri batuk bae dipariksa ku dokter cek dokter teh Pak Haji tolong jangan ngerokok batuk aja. Ih aing batuk di titah ngarokok teu meunang. Bapak jangan merokok batuk aja. Mabok abu ya. Aing ngarokok teu meunang ai batuk di titah. Jangan merokok cenah batuk aja. Atuh eueuh mabok manehna. Batuk di titah ngarokok teu meunang ieu. Eta ditembongkeun tiap poe Senin mantak disunahkeun poe Senin jeung poe Kemis urang disunahkeun puasa. Naon sababna? Sabab amal urang ditembongkeun ka Kangjeng Rasul. Nah iya ibu-ibu bapak-bapak mantak digedekeun ku ulama Banten bab sedekah urusan maulid pala hadirin wal hadirat. Tah ieu insyaallah moga-moga pengorbanan bapak-bapak ibu-ibu para panitia jangan undang kula ge sataun keneh ieu. Cuk ulah keubel amat obang ieu datang keneh pu bisa teu kabagean. Mantak ieu paling awal anu awal mah aya tah kuring teh jadwal poe Sabtu. Malam Sabtu kuring di Tangerang bareng jeung Kiai Fudoli. Kiai Fudoli kada datang ti Uzbekistan, di negara Bukhari, ti Imam Bukhari, ti Abu Layas As-Samarqandi. Mantak mainna kamari rada kurang sehat. Ieu teh 3 poe Bu, Sabtu, Minggu, Senin. Di jadwal kuring teh kada 8 tempat ieu teh. Sesana ieu jadwal maaf ieu keur tahadusan bini mah kuring teh 154 keneh. Doakeun kuring sing sehat. Sebab ieu 2 bulan setengah ieu jadwal muluda aya 160. Da coba ya Ibu. Mana teuing cenah eta numpukna. Naon nu numpuk? Da coba geus teu beres pan pikiranna ieu. Geus ngalikeun eta sabaraha cenah sawaktu sakit penting sakitunya sabaraha. Kalikeun da ku teteh. Puyeng mikiran mendeng-dengan. Ugue eta kadang-kadang eta tetangga sok ngomong ke bu eta kahajedak kurang der penting der edan. Saminggu kali sekian edan. Ih, aing nu leumpang dia nu edan horeng. Mantak bu, sedekah mulut mah kudu pagedegon. Insya mantak alhamdulillah mudah-mudahan pengorbanan para panitia urang kampung kamurang keluh kesal capek riet hulu asup angin sampai terjadi nak maulid. Moga-moga para hadirin sadaya jaga jadi saksi di kiamat panggilanna digusur ku Allah ka surga. Amin ya rabbal. Geus urang teh kuari kersyukuran Allah subhanahu wa ta'ala ngutus Kangjeng Rasul da Allah nyiptakeun makhluk teh di antarana manusia kabagi 4 bagian. Ieu ben nu dibahas ku kuring dina muludan ieu mah. Manusia teh kabagi jalma nu mukallaf teh urang anu mukallaf kabagi 4 bagian. Allah ngadamel manusiana kabagi 4 bagian.
hiji Gusti Allah subhanahu wa ta'ala ngadamel makhluk qaumun khalaqahumullahu li jannati li khidmatihi wa li jannatihi. Hiji Allah ngadamel makhluk teh manusia teh li khidmatihi kanggo ibadah ka Allah subhanahu wa ta'ala anu kadituna wali jannatihi jeung ngeusi surgana Allah. Saha ieu rombongan? Wahum ieu rombongan anu didamel ku Allah manusia di antarana hadirin wal hadirat ieu teh hiji wahum al anbiya hiji rombongan para nabi. Tah geus nabi mata bisa dikasap mun aya jelema ngomongkeun cita-cita jadi nabi panah geledek teh jelema sebab eueuh nabi mah geus taufik khususi langsung ti Allah subhanahu wa ta'ala. Lamun tama cita-cita hayang jadi wali rada leuheung be eta ge buat teh mun wali imring mah wali murid dan pasti ayah mantap lamun ayah jelema cenah di akhir zaman ngaku-ngaku wali juri wali setan pira aku jeung aya wali ngaku-ngaku wali jai wali kumaha kitu tarifna wali mah mantawalat ibadatuhu wan qata'at maksiatuh aing ngaran wali mah terus-terusan ibadah ka Allah wan qata'at maksiatuh talak tilu jeung maksiat eta wali. Ai jelema kuari, boy wali. Walingi. Makana para hadirin sadaya Allah nyiptakeun anu pertama rombongan makhluk teh li khidmatihi kanggo ibadah ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala jeung wali jannatihi kanggo ngeusi surgana Allah. Saha ieu rombongan? Hum anu pertama ieu rombongan al anbiya'u nyatana parana Allah ngutus para nabi, para mursalin, jumlahna nabi 124.000 nabi sarua jeung adat. Makana adat sahabat Rasulullah ketika Rasul pupus ngantunkeun sahabat 124.000 sahabat. Para utusan para mursalin jumlahna 313. Cek sakaol mah 314. Cek sakaol 315. Nah, dipilih deui ku Allah jadi 25 nu wajib dikanyahokeun. Tina 25 dipilih deui ku Allah 5 ulul azmi ngaranna tina nu 25 dipilih deui ialah junjunan alam habibana wa nabiyana Muhammad. Maka ketika ditaros para hadirin wal hadirat Sayyidina Jabir ku Rasulullah, wahai Jabir, Sayyidina Ali ditaros, wahai Ali, apakah anjeun hayang nyaho? Pertama Allah subhanahu wa ta'ala nyiptakeun hiji perkara di alam dunia, ia adalah nur kaula cek Rasulullah. Maka ketika Rasul ditanya, Rasul naros ke malaikat Jibril, Jibril sabaraha tahun umur anjeun? Cek malaikat Jibril ketika aya dunia be ya Rasulullah. Nah cek Rasulullah umur kaula mah ti memeh eta Jibril. Masya Allah, iyalah Rasulullah. Ketika Rasul matak cek Rasul kuntu awwalun nabiyyin, kuntu awwalan nabiyyin, aing teh pang awal-awalna nabi. Masya Allah. Wa akhiruhum fil ba'f, jeung pang terakhirna jaga dihudangkeun. Jadi awal pertama nabi aing cek Rasulullah. Masya Allah. Tapi wala pakhro, aing henteu kumuluhur, aing henteu kumede, aing henteu takabur. Numawi Allah nyiptakeun pertama makhluk li khidmatihi kanggo ibadah, kanggo ngaula ka Gusti Allah, kanggo ibadah ka Gusti Allah, wali jannatihi jeung kanggo ngeusi surgana Allah. Ari Nabi mah lain deui, surgana ge moal asup jeung urang, itu mah VIP. Matak surga kelas nage 8, pintu nage 8. Urang mah geus teuing henteu kelas VIP ge, nu penting di pinggir ge geus asal ka surga bae. Amin. Ibu hayang ka surga? Paeh. Moal ka surga teu paeh ulah mah. Justru jalma mukmin mah hayang geura panggih jeung Allah. Naon sababna?
surga jaminan anak. Ayo urang kana pae sieun, ulah disieun-sieun pae maja bakal kabeh. Sedangkan ieu pae pan ngacak. Mun tah mangaruntuy, nu kolot heula gitu. Ngeunaheun bae kami kanu ngora. Pan ieu mah henteu. Coba kadang-kadang anak da geus pae indung bapa nama aya keneh. Bener. Kadang-kadang adina geus maot kakak nama aya keneh. Kadang-kadang alokna geus maot mamang nama aya keneh. Mantake ngacak atuh ari maot mapalah hadinul hadirat. Urang bae ban loba kabuktian ya Allah kamari keneh cenah jeung aing ngariung. Ku ari pae. Kamari keneh tatangga dinu hajatan panggih, ai ku ari pae. Ya Allah tadi keneh ngojek, ai ku ari pae. Aneh teu? Atuh henteu. Nek naon aneh-aneh. Tadi ngojek, ai ku ari pae. Teu aneh, nu aneh mah tadi pae ku ari ngojek. Kamana sih eta? Buku paeh jen. Ai kuari buku ngojek. Ih. Atuh babongkong tah mah. Ngacak ibu ai paeh mah. Datangna eta ngadadak moal SMS heula. Euy. 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 Usum sales mah ieu teh Bu. Tah eta batuk ngaranna. Al-Anbiya hiji para nabi para hadirin hadirat sehingga ia Kangjeng Rasul anu makhluk paling mulia sakolong dunia ana min nurillah wal mu'minuna min faidi nuri aing teh diciptakeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala tina tetesan cahaya Allah sedangkan jalma mukmin didamel ku Allah Subhanahu wa taala tina luluberan cahaya aing cek Rasulullah. Maka wajar urang ayeuna lamun ngayakeun peringatan Maulid Rasul habis-habisan bebeakan sabab naon ngandelkeun ibadah hayang ka surga ku ibadah urang atuh jang jauheun. Hendak make nu mana ibadahna? Hendak make puasa lah, puasa urang mah nahan lapar doang. Bener. Memeh buka kuat geus ngumpul-ngumpul pabukaan bina meja. Trong dur Allah encan ge datang ka nabar balap-balap ya genep puasa nu mana nu ngasukeun ka surga hara reseh model urang mah atuh coba neuk ka surga ku melalui puasa jauh atuh rek make nu mana puasa taraweh urang belang bentong ngomongkeun batur teureun eureun nu dipikirkeun ku ibu-ibu baju nu dipikirkeun daging bener gitu. Hei bener gitu sok eta tuh nu kitu eta pisurgaeun puasa jauh atuh sugan pe kiai cenah melalui salat jaka mege osok salat di belang-belang ge lah ieu salat urang hadirin wal hadirat kujang jauheun usolli di masjid hate mah di sawah. Ibu-ibu memeh coba bu jawab nu jujur ya ibu-ibu memeh salat moekeun opak atau moekeun ranginang tengah-tengah hujan. Jawab, ingat ke poe ranginang, tak ingat ke sholat. Atuh cah eta. Eta sholat tuh gitu, nu ngasupkeun ka surga, jauh aman. Bener. Makana ulah aku ahli ibadah, ulah aku ahli anu, sabab cek Rabi'atul Adawiyah. Sholat orang butuh diistighfaran, sholawat orang butuh diistighfaran, puasa orang butuh diistighfaran, zikir orang butuh karena diistighfaran. Ulah aku ahli ibadah. Ketika jelema aku-akuan, aing ahli anu, dia mah anu, berarti takabur. Lamun jelema boga akhlak takabur, itu min akhlakil iblis, lain akhlak anu bagus tapi akhlak iblis. Sedangkan hadirin hadirat iblis diusir ku Allah di surga gara-gara takabur. Makanya dina kitab Nasha'ihul Ibad dicaritakeun panggede-gede dosa sama takabur. Ngobrol jeung 20 haji lemak, takabur kakabehan. Ngobrol di jeung sieu, takabur deui, ngobrol di jeung sieu, takabur deui, ngobrol jeung situ, takabur deui. Mantak munasabah nyababkeun iblis diusir di surga. Pala hadirin gara-gara takabur. Makanya pernah dititah tobat ku malaikat Jibril. Iblis, anang cenah Jibril.
Atuh henteu na kitabna mah teu kikituan. Pakola iblis, wakola Jibril gitu. Pan eta lamun dikitukeun kebal. Langsung bae, Bril. Iblis, aya naon Bril? Iya dia, coba tobat ke pangeran. Pan Allah mah Ghafurur Rahim. Lautan hampura, akui kesalahan dia. Ulah gumede bae dia, ulah takabur bae dia. Kumaha eta iblis ngomongna? Bejakeun Bril ka Allah, lain aing nu salah, Allah nu salah. Kumaha teu takabur tangkorak setan. Wani nyalahkeun pangeran. Aya tangkorak iblis sahanu nyieu. Sahanu nyiptakeun. Ta ieu pala hadirin wal hadirat. Eta iblis teh pan dosena malaikat. Sameme malaikat nyembah Allah, iblis geus ibadah ka Allah 80.000 tahun di surga. Ngan tadi sombong, pala hadirin, aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Naudzubillahi min. Naudzubillahi min. Mantap urang teh ulah naon? Ulah petol tiap waktu minta hidayah taufik ti Gusti. Yahdi mayyasha wa yudillu mayyasha. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallah yahdi mayyasha. Ieu nu harese ge. Kan aya tah kimugrom mah bisaeun tah kimugrom mah tah. Dikersak diparentah dikersakeun doang iman Abu Bakar diparentah teu dikersakeun doang kufur doang iman Abu Jahal teu diparentah teu dikersakeun doang kufur Abu Bakar tuh teu diparentah teu dikersakeun teu diparentah dikersakeun doang kufur Abu Jahal. Bisa ngarti bingung ulama bisa henteu ngarti henteu talir tah ngaji tauhid teh kitu tah hiji diparentah dikersakeun seperti imana Abu Bakar eta iman ku Allah jelema diparentah kabeh ge. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diparentah ku Allah. Abu Bakar diparentah, urang kabeh diparentah. Laju Abu Bakar iman berarti diparentah doang iman Abu Bakar. Hiji kersa Allah. Ayeuna diparentah tapi teu dikersakeun doang iman Abu Jahal. Eta Abu Jahal teu iman diparentah ku Allah kan tenan diparentah ku Gusti Allah Subhanahu wa taala eta Abu Jahal iman ngan teu dikersakeun iman Abu Jahal karena Rasul ngadoa pala hadirin Allahumma a'izzal islama bi Umarin cekang jeung Rasul Gusti abdi nyuhunkeun ka Gusti mudah-mudahan abdi teh aya dimuliakeun agama Islam ku dua Umar bin Khattab jeung Abu Jahal mah Umar bin Hisam tah maka nu iman Umar bin Khattab bala hadirin wal hadirat hebat Umar bin Khattab mah sahabat Rasul mimpin Islam 12 tahun paling lami Sayyidina Umar majuna Islam ge di zaman Sayyidina Umar saking hebatna Sayyidina Umar jurig lamun 2 kilo manggih Sayyidina Umar waplit-aplitan 2 kilo deui manggih Sayyidina Umar aya Umar lumpat jurig sieun mun tambah urang buka amalan kitunya supaya jurig sieun gitu aya urang pan lain manggilan jurig dipanggilan aya nu kasandingan ditanyaan wah nu ti mana ieu kitu nu ti mana aing ti kamari atuh hayang naon tuh ieu hayang kopi pahit buku kumaha ge nu amis leuwih bagus jurig ditanyaan atuh kumaha tadi aya nu ti mana itu aing bapak kolotna ai kitu kunaon ge abdi nutur-nutur bae atuh aing keur ki aing cenah keur hes dikihan di mana na beuti buah
nu nanyaan edan nu ditanyaan goblok dengdengan dengekeun lamun aya jelema kasaningan lamun temempan ku jampe ki juhde ulah dikukumakeun cokot tai kotok lantung nu medok sesegan kena irungna otak bau atuh cager imah jelema kasaningan ditanyaan was aing mah moal kudu balik aing mah moal kudu aing cicit aing betah di dieu imah saruana enggak segera balik moal waka balik aing muncan dibere rokok lah jadi hayang rokok naon bisa mah propos pira aku jurig jauh kana rokok propos ieu geus dikersakeun diparentah teu dikersakeun doang iman Abu Jahal tadi kersakeun iman ku Allah paeh dalam kekufuran aya deui kieu teu diparentah teu dikersakeun doang naon doang kufur Abu Bakar eta kufur teu diparentah ku Allah maksiat teu diparentah ku Allah kufur mah puguh teu diparentah ku Allah nya teu diparentah nya teu dikersakeun doang kufur Abu Jahal atun teu doang kufur Abu Bakar tuh Abu Bakar teu diparentah kufurna ge ku Allah teu dikersakeun Abu Bakar kufur nah kartos geus kaharti beka teu kaharti ge geus lieur ngaji teu diparentah tapi dikersakeun mana doang kufur Abu Jahal teu diparentah eta kufur kan dikersakeun ku Allah kufur Abu Jahal geus diparentah dikersakeun doang iman Abu Jahal Abu Bakar poho lagi sok poho bae buku mah eta diparentah dikersakeun doang iman Abu kabeh jingnya diparentah teu dikersakeun doang iman Abu japalinter urang di bebarengan mah teu diparentah teu dikersakeun doang kufur Abu Bakar gitu teu diparentah dikersakeun doang kufur ieu nya jabisana teh lobaan mah nya ta ieu lah para hadirin wal hadirat para anbiya terutama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam geus urang mah jalma bodoh hirup loba doraka tiada hari tanpa dosa maka urang mah geus baya melalui muludan ayeuna sugan asup kana keterangan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami cek Ibnu Hajar fal ijtima'u li sima'i qissati habibi rabbil alamin min a'dhamil qurubat lima yastamilu minal mabarrot nah cek Ibnu Hajar Al-Haytami saknya kukumpulan di hiji tempat ngadengekeun kisah riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min a'dhamil qurubat eta tia pangguod gedena ganjaran ibadah amin nah sebab lima yastamilu minal mabarrot sebab didinya kumpul ngawengku para hadirin sadaya berkaitan dengan kebaikan-kebaikan mana rugina muludan kurang bisa silaturahmi bener berkah silaturahmi timbul berkah sasalaman jeung papada urang sanajan sakampung tilok panggih unggal poe bener gitu ya Allah iyalah loba kabagusan atuh ieu dina muludan mana rugina ya Allah tadi hadorot Gus dibacakeun bener tahlil dibacakan marhaba atuh dibacakan laju ayat suci Al-Qur'an dilantunkan amplop jeung berkat dibagi-bagikan bener nasihat agama dilaksanakan nya qori ayat suci Al-Qur'an dilantunkan suarana mending ngahyang-ngahyang
naon coba rugina gek ibu calik di dia atau kue disuguhkan layaknya tamu dihormatkan manggil mubalik seperti Haji Jamaluddin biasanya di atas 25 jutaan naon seserian eta ge sugan aya milikan mun eueuh nasib ngaranna kitu namana karugianana dina muludan eueuh karugian atuh dina muludan mah nu aya ge berkah bener ya Allah kabeh sasatoan para rumah kaucing-ucing kuari di makula meuli atoh kamari makan bulan Sapar tempe beak tahu rengse kuari kamari kita berkat aya obat bakul cacing hop yang diata baka kakop karena kita itu poe eta ucing geus bosen coba ayeuna ya Allah ya Rabbi deuleu naon nu teu diuntungkan dina muludan padagang deuleu es sosis bakar deuleu aya pop ice si bolang deuleu tu aya padagang balong ngekek nyerikeun budak leutik tah terus mang satahun sakali ya nah anu dirugikeun untung kabeh bener teu ya Allah pedagang bakso pedagang cilok jos deui keur penting meureun main nanya atuh ya keur penting meureun nyolokan tilok meureun ku nyolokan cilok isuk-isuk teu naon dirugikeun teu pedagang cincau pedagang bakso masyaallah betul apa tidak pedagang cimol da atuh dina muludan masyaallah mantak lamun teu beak mun bisa demi muludan bikeun kanu hadir gratiskan dami muludan samulutnya ayat 30 poe nah wajar baik wae 2 poe digratiskan karena aing cinta ka Nabi weh sekali-kali ku pedagang bakso tadi gratiskeun jeung pedagang cimol pedagang cilok lamun pedagang bakso ngagratiskeun jeung muludan insyaallah engke jaga mamang ka surga panggeulana digusur jeung gurobag-gurobagna di surga ngan lamun di surga mah geus ulah dagang bakso eueuh saos di ditu mah tuh tukang balon tuh gratiskan sekali-kali kibarkan ke mamang kaluhur tuh dia gratis udah balon aing gitu sah nu dirugikeun dina muludan eueuh mantak lamun aya wahabi berpendapat dangkal sekali otakna eueuh paladirin dalil sakitu lobana nu mana dalilna nu mana aya teu teu kadeuleu ku sia pan loba eta dalil maulid di mana rugina di mana bid'ahna di mana kebagusan nu aya bener ngadenge seetik nasihat agama ya Allah alhamdulillah geus Allah nyiptakeun anu pertama ieu al-anbiya para nabi terutama Kangjeng Nabi Muhammad sehingga jaga di poe kiamat para hadirin yudha'u lil anbiya'i manabiru jaga eta para anbiya wal mursalin masing-masing ngabogaan mimbar dimulai Nabiullah Adam dugi ka Nabiullah Isa sadayana calik dina mimbar ari Kangjeng Rasul teu daekeun pan ditaros ku Gusti Allah wa yabqa mimbari cek Rasulullah mimbar aing ge aya tuh kosong eueuh nu ngeusi ditaros ku Gusti Allah Muhammad ari anjeun kunaon teu daek ngeusi mimbar pan ieu nabi nu sajian mah kabeh ge ngeusi atuh kana mimbar aya anjeun kunaon embung cek Rasulullah Gusti nu mantak abdi embung ngeusi mimbar abdi sieun ku Gusti tita ka surga jeung nabi-nabi nu sejen ari umat abdi masih nyesa Rabbana Karim embung abdi mah Gusti alim abdi mah maka ketika al-anbiya yaquluna nafsi para nabi anu sejen ngomong nafsi masing-masing aing ge boro-boro bisa nulungan dararia awak aing bae cek para anbiya wal mursalin waduh loba protes loba dipariksa ku Gusti Allah teu bisa nulungan anjeun wa Muhammadun yaqul Rasulullah mah ngomong ya Allah analaha ay ummati bu mikirkeun saeta Kangjeng Rasul mikirkeun beungeut nu kararieu nu dareugel teh mikir saeta coba urang nu dareugel atuh urang mah salat teh pati beug ngaji api-ap sedekah pel naon arahkeun teh hirup rumasa heuy rumasa nah maka urang mah iya ya kukumpulan dina muludan
Tah para hadirin geus moga-moga wasilah muludan para hadirin wal hadirat jaga di poe kiamat urang panggeulana ka surga ya rabbal alamin. Bu eta umat Kangjeng Rasul eta pan surga 8 ngaju neraka 7 sehingga cek malaikat Malik ya Rasulullah punten kakasih Gusti cek malaikat Malik anjeun mah entos tong turun tong terjun ka neraka rek neangan umat abdi bae cek malaikat Malik anu neangan weh teu bisa Malik anjeun bisi terkenal ka umat kaula umat aing mah laleutik awakna nya hideung deui katama doang areng di neraka moal nyaho anjeunna bisi teu nyaho Malik eta Rasul asruk neangan urang ya Allah disinggap-singgap ke neraka ya Allah sebab ku Gusti Allah neuk ditutup Muhammad ku aing neuk ditutup ieu neraka bisikan aya umat anjeun nu nyelap ya Allah disingkap-singkan barang di deuleu ku Rasulullah bener budak kamurang doang. Hai ari sia urang mana dia ya urang kamurang Rasul masokot geus urupan kieu aya lain kumaha tetangga Ustaz Obang mohon abdi dulur misan ka manehna hai dia kumaha tadi asup ka neraka ulah loba omong Rasul teu kaog geura angkat deulanan ieu aku mana Islam atau Islam Rasul sok salat Idul Fitri doang Rasul laju kumana eta pernah cenah puasa ngan 3 poe teh izin kami toha laju pernah nyumbang muludan 50.000 tapi nyokot berkat 24 alabatan garong nu kitu mah nyumbang 50.000 nyokot berkat 24 ieu tapi kumana cinta ka Rasul atau cinta ke Gusti Allah mohon belang-belang ge abdi ngaku asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah iyalah nu di dieu nu diharapkeun ku urang sebab syafaat Rasul lain jeung jalma nu takwa ingetkeun syafaat Rasul lain jeung jalma nu ahli ibadah walakinnaha anna syafaat Rasulillah SAW laysat lil muttaqin laysat lil ahli ibadah walakinnaha lil mudznibin al khati'in al mutalawwithin. Syafaat Rasulullah teh jeung jalma anu berdosa jalma anu loba maksiat model urang bobolokot ku dosa iyalah anu diharapkeun urang eueuh deui mata ke palatin mata ke kudu semangat kana muludan muga-muga tahun hareup urang di leuwih semangat amin. Anu kadua Gusti Allah teh ieu sanggeusna para anbiya ngabagi deui tah saha wal aulia kakasih Gusti Allah eta teh didamel ku Allah li khidmatihi wa li jannatihi. Allah ngadamel nyiptakeun wali-wali Allah para hadirin eta waliullah ngabadeg kakasih Allah seueur para ulama para ahli Allah ngan wali-wali tertentu didamel ku Gusti Allah wali abdal wali kutub nuqaba nujaba kutubul imra mulamitiyah kutubur rijalillah kutubul ghaud itu para wali Allah anu ngajaga alam dunia. Masya Allah para hadirin eta teh diciptakeun ku Allah li khidmatihi kanggo ibadah ka Gusti Allah wali jannatihi jeung bakal ngeusi surgana Gusti sadai Gusti sadai rombongan anu pertama ya li khidmatihi wali jannati nukatilu wal mu'minun jalma anu iman ka Gusti Allah wassalihun jalma nu sok daek ngamal sok soleh makana cekang jeung Nabi badiru bil a'malis salihati qabla an tusghilu wa ajjilu bit taubati qabla an tamutu. Wahai umat anjeun geura gagancangan berbuat amal saleh badiru bil a'malis salihati qabla an tusghilu samemeh anjeun datang sibuk tandur, sibuk dagang, sibuk urusan anak, sibuk urusan ieu, sibuk urusan itu dan lain sebagainya mengpengker kesempatan kosong ketika orang rada rineh hayo orang belajar sungut jeung lengkah sing jadi amal anu soleh amin ya rabbal terus wassalihun jalma nu sok daek ngamal soleh moal rugi jalma tu kedang ngamal soleh mah para hadirin wal hadirat wassalihun jalma tukang amal soleh cek Rasulullah kitu wa ajjilu bit taubati qabla an tamutu geura gagancangan anjeun umat
tobat ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala samemeh anjeun datang mau hiji ta Allah nyin makhluk teh nu eta nu kadua Allah ngadamel makhluk pala hadirin sadaya anu kadua teh Allah ngadamel makhluk teh li jannatihi duna khidmatihi ngadamel rombongan nu kadua mah Allah pikeun ngeusi surgana Allah tapi duna khidmati tapi lain pikeun ibadah dijian ku Allah makhluk henteu ngaladenan ka Gusti Allah henteu ibadah ka Gusti Allah saha ieu ieu teh rombongan jalma kafir tapi anu kadituna tobat ka Gusti Allah subhanahu asyu kufaron summa khotama bihusnil khatimah. Tah nu kadua mah Allah ngadamel makhluk teh pala hadirin sadayana pikeun ngeusi surgana Gusti Allah tapi henteu kudu ngaladen ka Gusti Allah teu kudu ibadah. Contona Kibahrom Majusi eta Kibahrom kumaha kitu kafir bolong kotak. Ya Allah eta Kibahrom Majusi kula mangsa atoh ya kisah pudin yang gereureun terus contohna Kibahrom eta Kibahrom salama hirupna kafir Majusi agamana nyembah seuneu hirupna bobolokot ku dosanya kafirnya tukang maksiat sampai eta Kibahrom pohara hadirin wal hadirat sampai anaknya dikawin anak pribadi Rabbana Karim Masya Allah tapi kumaha ketika manehna maut rek datang sakaratul maut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah iman ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala asup Islam tobat diterima ku Allah tobatna Masya Allah asup ka surga di jannati duna khidmati ngeunaheun tah Kibahrom endek tah mamang geus kagok urang mah kumaha tuh ja Islam tiba heula ge ieu Kibahrom aya deui contona saha kasaharati Firaun eta Kibahrom gara-gara menang hidayah taufekna jeung ka husnul khotimahna lantaran bageur aya nini asal manehna ndek mentat ya tadi riwayat teh pan aya nini begitu manehna nini teh aja anak injuna geus 3 poe 3 penting teh dahar asal datang Kibahrom di pareuman lampuna asal kadinya geus Kibahrom ditiangkeun ku Kibahrom di pareuman di lampuna ku nini hartina isin ieu nek ngomong kumaha ndek minta tulung kumaha nu minta tulungna umat Islam sedangkan Kibahrom Majusi Masya Allah barang diintip eta ku Kibahrom nini Masya Allah horeng anak injuna keur jojoakan ceurik 3 poe teu penting can dahar Masya Allah balik Kibahrom dibere anu eta nini jeung anak injuna sehingga bisa hirup deui Masya Allah pala hadirat tasababiah menang hidayah taufik nanti Allah pala hadirin laju eta contona deui Firaun tukang sihirna 70 tukang sihir Firaun patih-patina dukun-dukuna pan lempang nyerang Firaun cek Firaun aya naon ieu dukun aing jam 7 geus kararumpul kieu bahaya on ieu cenah bahaya kumaha kami keur peuting ngimpi naon kerajaan anjeun bakal diruksak ku hiji pemuda eta tanda Nabi Allah Musa alaihis ai Musa Samiri nu diurusan ku malaikat Jibril jadi kafir ai Musa bin Imron nu diurusan ku Firaun kafir jadi nabi iya mantap ulah aneh pala hadirin kadang-kadang punten kiai boga anak kiai deui atuh tama teu aneh pajabat boga anakna tuh camat bapana baheula guru SD atuh teu aneh nya bener tuh eta Musa Samiri diurusan ku malaikat Jibril dikukut kunaon jadi kafir
Tapi Musa bin Imron dikukut ku kafir, usaha kafir jadi nabi. Nah, apa artinya? Urang ye, urang jalan dia Mas antren tunggu jadi kiai. Oh, turunan dia mah. Enak naon ngomong gitu kan? Turunan diomong. Enggak, dia ulah sakolat mau jadi camat-camat aja dia. Ulah gitu. Ayo, selama itu berbuat baik ayo gerak. Imam Ghazali terang Imam Ghazali. Eta Imam Ghazali bala hadirin hadirat aya kitu bapak nasaha? Anak tukang benang. Tukang bulungan benang. Ngan hebatna Imam Ghazali bapana kieu. Lamun ningali wali anu baheula mah zaman wali ieu langsung Imam Ghazali ngadoa, Gusti abdi kunaon teu doang wali anu boga kedudukan di payunan anjeun ya Allah. Wali anu hebat amat anuna kunaon abdi mengkos kieu ya Allah, abdi mah geus terlanjur memang kos kieu abdi syukur ka Gusti ngan abdi paparinan keturunan abdi nu doang wali eta panggih deui jeung wali anu sejen ya Allah Gusti jadikeun keturunan abdi doang wali eta panggih deui jeung kiai anu Gusti abdi hayang amat boga keturunan doang kiai eta dibere ku Allah putrana dua hiji Ahmad dua Muhammad jadi Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi eta adina ai Imam Ghazali Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi jadi Imam Ghazali boga dulur tah duaan Imam Ahmad kabeh ge gagah ngan wusul ka Allah na heula Imam Ahmad Imam adina Imam Ghazali can usul eta Imam Ahmad geus usul ka Allah eta Imam Ahmad pan adi Imam Ghazali eta tedaikeun ngamum lamun salat tedaikeun ngamum anak kakak cek ibuna Ahmad atuh coba dia geura ngamum kana kakak dia pun dia tedaek ngamum. Masya Allah pan eta kakak dia Ghazali kiai gede dulu tuh santri nage ribuan ngarang kitab nage hebat dia membatur bagai cari tangan ai dia adina coba geura ngamum ai salat cek Imam Ahmad atuh kumaha neuk ngamumna jing Bu abdi kana kagojal mun cek urang teh mah kumaha neuk ngamumna ya abdi kana kagojal Bu ai gitu atuh abdi pelebang nek ngamum atuh kagojal itu kula nek salat nek ngamum atuh awakna pinuh ku getih atuh teu sah bebeja eta indungna Imam Ghazali ka Imam Ghazali lain eta cenah adi dia si amat tedekeun ngamum ka dia oreng cenah ge kieu kunaon cenah Bu eta dia mun salat cenah eta awakna loba getihan aya kitu kunaon ceurik Imam Ghazali. Oh bener Bu panggil si Ahmad tak dia ceng oreng kakak ngarang eueuhna naonan aceng mah geus usul ka Allah bener loba getihan awak kakak sebab oreng kieu Imam Ghazali keur ngarang kitab bab head katunda laju salat tah eta ngarang teh kapikiran keur salat bab head teh ya laju kuat kitu batur mah Masya Allah, katebak lah kakarak eta wali nu kitu ngaranna ieu orok anu ge si anu buku anu gitu mantak ya santri-santri ulah wae geura viral mun aya mamang cicing di masyarakat Bu aya ustad pan kadang-kadang anu nya akhlakna misalkeun anu Bu kamu mik kudu meunang sakut maneh bae Hadorot kudu kumanehna imam tareuk kumanehna bae buat samping beti di teu di pangimaman antepkeun bae mah keke paeh ieu kitu mah keke patut geus paeh mah ka urang deui geus teuing ngeunahan urang di masyarakat urang mah ye urang biasa bae ulah geura viral mora keneh mah antepkeun bae kadang-kadang kan gitu ya nya oh pohara eta bala hadirin wal hadirat eta Firaun teh boga tukang sihir 70 kumaha eta
eta akhlakna bagus. Begitu hendak adu sihir jeung Nabiullah Musa, hadirin, begitu hendak adu sihir hadirin jeung Nabi Musa, eta anu 40 tukang sihir Firaun hadirin sadaya nawaran ka Nabi Musa, punten Nabi Musa, ieu adu sihir bade anjeun heula, bade abdi heula. Ngasa kitu. Sabab menang hidayah taufik di Allah ku akhlak. Ngasa kitu doang nawaran. Musa bade abdi heula, bade anjeun heula, ieu ngadu sihir. Eta Nabi Musa diharewas ku malaikat Jibril. Musa, bejakeun titah manehna heula. Eta ngalungkur tampar blung jadi orai, ngalungkur tampar blung jadi orai. Oh, sampai pucat Nabiullah Musa. Cek malaikat Jibril, ulah sieun-sieun. Eta Nabi Harun geus dirisan dina. Dikuet ku malaikat Jibril, balangkeun ta itek. Blang dibalangkeun jadi orai pang gedena. Hadirin, sehingga eta beak kabeh orai sihir Firaun, sehingga Firaun geus dileglek eta ku eta orai. Terus diukur calangap. Kuat lumpat eta Firaun neangkeun Nabi Musa bari ngising teu karasa. Atuh eta Firaun ngising minuhan jala. Atuh pan sapoe ngakan kebona hiji. Eta Firaun nyatuna. Mata ngaku pangeran wajar. Sapoe nyatuna kebo hiji. Cek ulah teh kos kumake jona eta. Awak Firaun luhurna cek sakaol 16 meter. Lebarna 8 meter. Beuh lamun asup angin sagede kumaha gobangna eta. Ari boga pamajikan Siti Asiyah. Siti Asiyah mah wanita suci, bidan Rasulullah, jaga bakal jadi istri Rasulullah di surga. Sami Siti Maryam, ibu Nabiullah Isa alaihissalam. Maka engke di akhirat Nabi Isa bakal jadi mantu Rasul. Mantak Nabi Isa dan kawin. Diangkat umuran 33 tahun Nabiullah Isa. Lalu engke turun deui ka alam dunia mayahan Dajjal. Biasana ku ari geus tarere, Pak. Dunia teh geus kaciri, waduh geus tarere. Ieu ku ari halodeng sabaraha bulan, karak 2 bulan satengah, geus eak-eakan haji dadang jelema. Engke mah Dajjal turun, meme turun Dajjal ku Allah di alam dunia. Sadunya moal dibere hujan ku Allah 3 tahun. Moga-moga urang ulah ngalaman zaman anu eta. Sebab panggoreng-gorengna jelema cek Rasulullah anu ngalaman Dajjal. Di Gustina sameme Dajjal aya angin putih di negara Yaman. Ketika dihisap ke orang mukmin, maut kabeh jalma mukmin. Tanembe Dajjal diturunkeun ku Allah 2 tahun, eueuh cai sakecelak-kecelak acan. Jelema ting jararit, wala hadirat. Oh, Dajjal turun diutus. Eta Dajjal mimpin dunia 40 poe 40 peuting. Langsung turun Imam Mahdi anu dibeat ke Imam Mahdi di negara Damsyik di Misko ku 313 ulama di negeri Mekah di Baitullah tawaf bingung mana Mahdi eueuh nu ngaku nebak kabeh ieu Imam Mahdi teh Imam Mahdi dzurriyyah Rasul kasepna kami nabina ieu naon ngaranna tai lalat urang gunungna urung di Masrik minal Maghrib tembus. Masya Allah kakarak dipimpin alam dunia ku Imam Mahdi turun Nabiullah Isa kubaila subhi saeutik deui ka subuh di Menara Aden. Para hadirin menara putih anu kumaha aya negara di Syria eta keur kitu perang eta menara eta mah teu daekeun abong hebatna. Turun Nabiullah Isa berjamaah salat jeung Imam Mahdi anu ngimaman Nabi Isa. Eta ciri Nabi Isa hendak neruskeun perjuangan Imam Mahdi. Dikepung ku Nabi Isa jeung Imam Mahdi ditincak Dajjal dipencit ku Nabiullah Isa. Dajjal. Maut Imam Mahdi 7 tahun mimpin dunia, wakila 9 tahun. Masya Allah lamun ieu dunia kuari ke 1445 tahun. Berarti karena 1500 tahun hanya 55 tahun deui. Dipotong ku hijrahna Rasul sabaraha tahun? Berarti 11.
berarti 40 55 cokot 11 berak 39 cokot deui cek Imam Jalaluddin kunaon ku zaman Imam Mahdi sabaraha tahun wakila 7 wakila 9 berarti 9 tahun berarti ieu dunia hanya 30 tahun deui ndak degel keneh bae ndak nyokotan bang emok keneh bae eureun sia jurig eureun iya memajikan untuk syukur ke Allah geus urang menunggu teh ulah kalaparan dahar aya awak cager jang naon loba duit geus jadi gering mah mana kena awak cager nyatu jeung lauk asin nyatu jeung uyah jeung sangra uyah dipuruluh ku daging atuh meunah geus Bu syukuran bae ka Gusti urang moal bae kalaparan moal peladin naon sebabna menang doa Rasul baheula Rasul ngadoa ka Allah 3 perkara lamun ka Madinah aya masjid dijabah Rasul ngadoa 3 perkara mana anu 2 dijabah nu hiji teu kieu Rasul ngadoana ya Allah Gusti abdi nyuhunkeun ka Gusti hayang naon sia Muhammad umat abdi ulah sampai maut dibere siksa dibere azab dibere cobaan ulah sampai kalaparan umat abdi Muhammad cek Allah nu ieu ku aing dijabah moal umat Rasul kalaparan moal umat Rasul maut dina kalaparan moal lantaran geus doa Kangjeng Rasul hartos ibu geus urang mah syukuran bae teh ka salaki usaha menang sapoena 70.000 teuing syukuran bae saking GFK mama alhamdulillah boga salaki atuh cenah bapa pagawean cenah kuli maju sampai ka hideung punduk kalebatan punduk lembok geus teuing mama mah syukur bae ku Gusti Allah boga salaki bapa geus teuing ya Allah gajina 80.000 atau 70.000 atau 100.000 alhamdulillah bae saking imah teu kebocoran ya Allah masya Allah bae saking alhamdulillah imah teu kebocoran imah urang 2 kamar ka hiji urang kamar kedua anak 16 bari keureun deui kuat ngajajar anak di kalebatan pindah teuing syukur bae ku Gusti Allah eta cenah salaki hideung syukuran bae nuhun Gusti salaki abdi mah hideung geus teuing hideung mah angel ka belok letak nang leug 3 cm teh kanyahoan jai hideung ieu atuh alas teh kumaha ketemu syukuran bae alhamdulillah Gusti abdi boga salaki hideung ka bade bage ngariung ka kamu urang nyokot badak-badak ka dalapan teu kanyahoan jai hideung ieu laju mah mantes maneh nyaho kulit hideung make baju beureum atuh doang cakang tangkil geus teuing syukuran bae geus teuing boga salaki hideung beuh hideung mah dodol galut ge legit beda alas teuing nu penting daek ibad usahana rajin geus teuing hayu sabar pala hadirin da intina di dunia teh dicoba Gusti Allah Subhanahu tak eta pala hadirin sadaya tukang sihir Nabiullah tukang sihir Firaun begitu pala hadirin ningali langsung amanna bi rabbi Musa woi Musa kami iman kasaha ka pangeran anjeun tah langsung eta mah dipancung ku Firaun parae tapi geus iman mantap didamel ku Gusti Allah li jannatihi duna khidmatihi teu ibadah deui hanya ngomong amanna bi rabbi Musa iman kami ka pangeran Nabi Musa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Musa Rasulullah langsung ku Firaun dipancer malah hadirinul hadirat ibadah henteu ngan jaminan surgana Allah Allah nyiptakeun makhluk anu kitu ta manusia nu dua deui mah ulah moal kacaritakeun lantaran beurang deui panjang keneh iraha deui ngan muga-muga ieu berkah muludan urang ku Allah dihampura dosa eta intinat mudah-mudahan urang kenging hidayah taufik di Allah anak sing saroleh jembar rezeki anu halal rezeki urang teh amin sing bararokah pala hadirin sadaya panjang umur bararokah kampung urang sing jadi